Painta biau kaumun makalamun anu ing asir sapa kaum faliat bau maka becik nolak di asiring kaum walau bikotlihim lan sanajan anayada pun ikut tetap galawan mateni walau bikotlihim lan sanajan anayada pun ikut tetap galawan mateni kaum ku tetap kalawan mateni kaum urang masih kene caritakeun seputar gonimah peperangan anu di urang mah teu eueuh jeung moal orang di negara orang mah hayang aman jeung mudah-mudahan aman hayang tentrem jeung mudah-mudahan tentrem hayang tarariis jeung mudah-mudahan tarariis eta makan ngadoa mun diijabah atuh kitu mun teu boro-boro nyaritakeun seputar peperangan perpolitikan iri matangga bae nu geus incuan ribut geus incuan Masya Allah gara-gara nama saeutik teu gede-gede ting salakinah yang kawin di kan teu salah kan teu salah tama barang dititah ku pangeran kok jadi masalah cek awet aing mau ngaji sanu nita ngaji ka dieu tuh mabur sia kan itu hari rembung di Candung mabur ngaji ka Cilongko mun geus sadar aing di Candung dakara teh asal moal ngaraji minggu hareup awe hadege lah jat salakina rarieuteun bondeui ieu urang ulah tetep di batang ulah ribut usahakeun ulah raribut ulah parasea komo atuh nagara janu parasea masa pertama dihandap di laluhur atuh jan tetep parasea jangan babana riasa bae urang nu katipuna mah silih ejek silih omongkeun jang ngadiukeun nyana anjing nyana nangis diuk bae urang watilok ditaya-taya eta si gade mun di negara berperang kemudian ayat kafir harabi cicing di negara urang diamankeun sakumaha kamari menang ngamankeun kafir harabi selama teu bakal ngabahayakeun lamun ngabahayakeun wala yajuzu aman ya turul muslimin teu meunang ngaman-ngamankeun kafir harabi lamun bakal ngabahayakeun ka muslim dumadak di negara Indonesia jadi sorotan dunia dumadak jadi sorotan sebuah negara anu agamana beda-beda Islam
Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Ahmadiyah ono sing iki mah. Akeh ge. Lah, wis den berantase ana maning. Masya Allah di Indonesia mah loba. Tapi tentrem, hirup teh damai. Damai di orang teh saking Masya Allah di batur mah teu meunang salah saeutik. Endeu kumaha teu damaina atuh sebab berkeyakinan nu beda-beda. Hiji mangarana ka Allah, nu hiji ka batu. Nu hiji Rasulna ka Kangjeng Nabi, nu hiji ka Mirza Gulam Ahmad. Aya di Bandung mah Asep. Ya Allah, ya Rabbi budak-budak ngaku nabi bloon. Di orang tentrem. Sebab lawan. Di orang mah rembung perang jeung sabodoan. Sabodoan ada tentrem mayoritas Islam tapi tenang di Indonesia. Wah, lamun dibatur geus kumaha. Sangkilang ge Kristen ngalang ketek bae ka urang. Ngalang ketek di urang we. Kafir teh ngalang ketek, mun cara urang mah nyana teh mun cara jurus mah noelan asup, noelan asup. Tah, di urang tapi Islam na tenang. Tenang jadi sorotan dunia. Hidup bisa babarengan beda keyakinan. Masya Allah. Can nyahoeun nya mah lain sakadar sakitu. Tuh di Jawa Tengah mah saimah bapana Kristen, emakna Buddha. Emakna anakna nu hiji Katolik, nu hiji Islam, nu hiji deui Hindu, saimah rejeun. Di Jawa mah mengkonon ge. Coba eta. Urang jadi takeun salah tiga ya Allah. Ya Rabbi, tapi damai. Itu keyakinan masing-masing lah. Tak eta di Indonesia teh boga kaleuwihanana kos kitu boga kaleuwihanana. Masya Allah, hese di negara batur badan kos kitu. Ya orang hirup di Indonesia di negara anu aman, tentrem, tinggal bersyukur. Ndek ibadah di mana bae di masjid. Musola, Masjid Salim, ayeuna rameteng ka Gunung Karang kitu los. Ayeuna ka Leuweung ka Lampung sia tinggal ngaran ge. Di mana orang ibadah di Indonesia mah? Hai saldae. Dengan jelema nu ngomongkeun urang cenah geus hararasa ibadah, teu becuseun teh mah. Cenah ieu mah kurang kaganggu banget. Atuh kaganggu mah di mamana ge kaganggu bae. Horeng sorangan ge tilok ibadah ieu teh budak ya. Ngomongna doang. Tah. Hi masyarakat mah tentrem. Di luhur tentrem. Eueuh naon. Situasi kuari ieu nu mawa teu tentrem teh haok. Ah, salah setik mah teu meunang aing salah. Bau palalin terjasa burung sia. Iya, hoak. Masya Allah, rame. Jadi nukir. Lawan orang nutur nukitu bae aja kaburu paeh rugi. Komo ngeskarolot mana naona. Lain pakai maca sholawat, maca Quran. Dan seserian sorangan. Tiuk seri kenangtung seserian. Masya Allah. Pamajikan lagi geus gede bae. Salaki jadi kolengki ceukena ya. Gara-gara HP. Iya kan orang ieu carita ngaji lu henteu dilaksanakeun jeung moal. Entak ieu ngaji orang hiburan. Geus deuk harare sih masalah mah. Ieu masalah moal kapake ngaji ieu mah moal.
geus masalah misalnya kuari brek sarare kabeh masalah henteu salah ih kiai baca tadi kitu-kitu geus harees ya sebab naon dalam itu negara lain negara syariat tadi negara demokrasi Pancasila menang karuhun urang baheula tegep Pancasila tetep kabelah dieuna rada kurang tegep nu ngalaksanakeun terus kabelah dieuna atuh leuwih teu tegep lain dasar undang-undangna tetapi ieu nu ngalaksanakeun sabarodo mah kumaha nyararana bae geus penting mah urang ngamankeun diri urang ngarobah diri urang lamun nyana ngarobah negara bangsa urusan nyana tapi urang mah mani ngarobah diri urang bae nu tadina can resep salat robah supaya datang ke harideung coba tarang lain sholat berarti harideung da pokona mah ketrokan habek tah robah nu tadina can resep udang ti peuting hayo kiih bae mah paksakeun ku urang hayo geus bari robah ngan ulah ngarobah nu tadi mah tina pemajikan hiji jadi dua eta perubahan tsunami teh mah ngan masalah induk mah masalah moal kebal ribut dia moal kebal sapoe dua poe doang we maka ditu na leuleus nya ge tuh kok malah mun salakeun aja ngomong kieu nek naon tuh ngaributkeun aing di aing mah ieu mah nuturkeun Quran beus udah asal galedeg sing jeleger